Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rezekina katut dibarokahkeun, amin. Urang lajengkeun deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian kedua. Mangga kasadayana caraketan. Kakocapkeun di lembur bojong ikel, katelah cenah hiji jalma anu ngaranna Kang Ubed. Samemehna Kang Ubed kacaritakeun jalma anu miskin lara balangsat heureut pakeun bungsat bahan. Manehanana teh geus boga pamajikan, malahan mah geus boga budak kana aya duana. Tapi nya kitu we hirupna teh lara balangsak miskin manggulang mangguling bandingku teu bogana eta jalma. Sakumaha kauninga ku palawargi sadayana. Ieu Kang Ubed teh kaasup sobatna ti Mang Isnen teh anu cenah papangi jeung si Gantar. Dina hiji waktu Mang Ubed teh kasarung malahan mah ditulungan ku hiji aki-aki di tengah leuweung. Satuluyna pas nepi ka imahna si aki di tengah leuweung teh kabeneran aya jalma anu nganyang ka imahna si aki. Satuluyna ieu Mang Ubed teh balik cenah bareng ka imahna si mamang anu eger nganyang teh ka si aki. Kakocapkeun di imahna jalma anu nganyang ka imahna si aki teh. Katelahna eta jalma teh ngaranna teh Bah Surdi. Samang-samangsa di imahna Bah Surdi katingali jalma-jalma anu aya di dinya teh kaluargana Bah Surdi aya pamajikanana katut cenah 2 anakna. Nu saurang mah geus rumah tangga, nu saurang deui mah lalaki meujeuhna bujangan. Tapi keur harita samang-samangsa Kang Ubed nganyang ka imah Bah Surdi mah eta budak lalaki teh cenah keur kabeneran eueuh nya kitu we ari budak ngora sok hayang ulin komo-komo cenah. Ayeuna mah Bah Surdi teh kaasup keur undak atawa keur naek dina pada usahana. Malahan mah harita teh dibarengan we ku pamajikanna Bah Surdi. Katelahna ambu isok tiluan ngariung we cenah di patengahan. Kang Ubed teh dijamu jika anu dipupujuhkeun pisan ku Bah Surdi. Sok eta naon ieu tah? Sok di eta jang nun teh di deut saya aya we di mah. Abah mah kieu we geuningan saya aya nya. Ambu atuh man eta kopina geus asak jan. Kahola atuh. Yo geus sadika ti ambu kaela yo kadang ka kadinya urang di urang antarkeun ku ambu. Kadenya si ambu ti jero dapur ngajawab kana omonganana ti salakina bari geuleuyeung cenah ngantirkeun kopi aya 3 gelasna dina nampan. Satuluyna si ambu ge nyepah we maturan ngariung ka Mang Ubed katut jeung Bah Surdi teh. Oh kitu Mang, bah kuring teh ngarasa kataji tur hayang nyaho we hayang nurutan kitu tah. Eta teh kumaha tah usaha amang teh
tika aya hasil-hasil seperti gitu babari dah ngerasa aku kuning mah usaha teh kuning aduh asa ieu teuing asa hese-hese teuing ceuk Mang Ubed nyarita deui jiga nuluykeun kana hanca wangkongan. Padahal mah nya da samemena mah meureun ujang teh teu pati naonnya teu pati apal eta nu di luhur teh kapan apal meureunan sahanamina mumun anu di leuweung mah si Abah si Aki eta mah Aki Baralak namina mah nya Aki Baralak tah eta Aki Baralak teh kaasup guru Abah di dieu. Hari eta Aki Baralak teh nya asup jadikeun pamuntangan we ku Aki gitu tah. Ku Abah gitu tah. Maksud teh Abah teh lamun aya nanaon teh kosong ngawangkung tah ka Aki Baralak gitu. Kaasup tina widang pausahaan. Nu katukang banyak gitu we. Istilahna mah kalan hasil, kalan henteu. Tapi dina hiji mangsa Abah teh ngalaman rugi aduh hampir-hampiran we ieu imah ge arek diborahkeun gitu tah ek dijadikeun modal usaha sabab rugina kacida jeung kabina-bina teuing caritana mah harita teh keur sagala susah we kahiji modal teh sasat geus beak sabab ngawinkeun budak nu cikal awewe tah kaduana ya budak anu kadua anu ayeuna teh kamana deh tah si ontohon teh tak kalakah istilahna mah di pamainan tika kabawakun wajib minta tebusan we meureunan kudu waku 3 tidinya teh gagal keur usaha teh pokona mah nya Abah teh meureunan mindang saraya tah ka Ki Baralak tadi di gunung di luhur di leuweung tah ceuk si Aki teh arek moal cenah yeuh dibere jalan anu ulah mundur deui sabab ieu mah kawilang kudu modalna saeutik ukur kawani nya ku amang ditelesep teh diajakan jarah kitu tah kaditu aya hiji tempat jarah sabab Ki Baralak teh ku Abah oge geus naonnya geus kanyawan ieu si Aki teh asup kuncen ka tempat pangjarahan nya ari jarah mah dina waktu eta we diajakan geus kitu mah diajakan we lah hayang nyaho kitu kieu mah pokona meureun ge init we ka itu ka Ki Baralak tanyakeun ujang hayang ngilu jarah gitu sabab geus meunang carita ti Abah tapi eta teh jarah kumaha itu ieu nama sok we tanyakeun ka ditu ka dieu tapi awas ujang lamun geus di ditu sing panceg patekadan na pikiran ujang kudu naonnya istilah nama ieu ulah umut kalinuan ulah kedaganginan lamun tadi ujang hayang hasil kalawan harta hayang hasil kalawan usaha eta we pikirkeun ku ujang naon wae anu wangkongan ti si Aki Baralak sok laksanakeun kitu we sabenerna mah ieu teh kaasup Rusia moal diujah aja ka saha-saha tapi kulantaran yang Ubed gitu nyaritakeun ka Abah itu ieuna kalawan susah hirup jadi Abah teh ngarasakeun kana kasusahna hirup istilah nama Abah mah kawilang leheung keneh masih keneh boga modal jeung pernah ngarasakeun kana senang adalah pan Kang Ubed mah meureun Kang Ubed gitu tah so kitu geuningan istilah nama miskin teh ti leuretik malahan mah ibarat nama meureunan diwariskeun ti kolot mula ti kolot ujang mula gitu tah abang teh kahiji ngarasa naon kahiji ngarasa karunya ka ujang kaduana na pikiran Abah yeuh ujang teh sasat kasarung kaleuweung jeung bisa dipapanggihkeun jeung si Aki Baralak cek pikiran Abah mah kitu tah yang Ubed
supaya boga jodoh bisa papanggih jeung Ki Baralak sanajan can nyaho itu ieuna jeung tapi Ki Baralak mah geuningan teu loba carita ka Ujang ngan meureun ayeuna ieu hayang kanita kos seperti Abah ngan tah mun arek kitu ceuk Abah mah kieu keur katabi kamari mah Ujang aya di leuweung teh teu diwangkongan ku Ki Baralak sabab Ujang harita can boga paniatan jadi ku si Ki Baralak teu dicaritakeun itu ieuna tah ayeuna mah Ujang niat hayang neangan jalan usaha kalawan mindang sadaya ka Ki Baralak anu kena bakal dianterkeun jara ka hiji tempat sok niatan eta istilah nama naon wae angke anu diomongkeun ku Ki Baralak cek Abah tadi sok laksanakeun ulah loba pipikiran ulah loba deui hitungan tah sok pancegeun ti ayeuna lamun Ujang geus panceg hayu ku Abah rek dianter deui ka Ki Baralak ka itu kaleuweung kitu cenah ceuk Bah Surdi mamagahan ka Mang Ubed dina hiji mangsa nu waktu samemehna teh teu dicatur dina ieu carita itu ieuna nu kageu acan duga kumaha nyaho-nyaho geus nyaritakeun deui we kaayaan Mang Ubed Kang Ubed anu ayeuna geus cicing di lemurna lembur Bojong Igel 3 bulan ti harita bener cenah sanggeusna jarah diajakan jarah ku Ki Baralak teh usaha ieu Kang Ubed teh langsung we undak mimiti nama manehanana teh aya anu nawaran usaha sabab ieu Kang Ubed teh reman kula-kuli kana bangunan tika aya anu hayang pangneangankeun bahan-bahan bangunan anu satuluyna dimodalan jang meuli kana eta bahan bangunan aya ku kitu cenah tina asalna dipercayakeun kana barang beuli teh tika dipercayakeun jadi nungguan toko malahan mah ngan ukur waktu 2 bulan ieu Mang Ubed bisa meuli ngawasa kana eta toko tuh ayeuna 3 bulan teh Mang Ubed geus jadi sudagar toko bangunan di eta wewengkon di lembur Bojong Igel. Dina hiji poe Mang Ubed keur cicing we cenah di patengahan keur ngopi bari ngarasakeun geunahna hirup sabab imah ayeuna mah geus gede malahan mah pepek ku parabotan cicing we si Dengdang yang hareupan kopi jeung caneut kue atawa roti geus kaasup jelema beunghar meureun ayeuna mah sanajan karak sababaraha bulan ngan aya ku kitu sabenerna mah tatangana ngarasa heran asa ku dadak-dadakan cenah ngan ukur waktu 3 bulan ieu Kang Ubed anu asalna miskin malarat lara balangsak langsung pinah jadi jalma anu beunghar mangulang mangguling malahan ayeuna geus bisa ngarehab imahna tur kalawan pepek dina parabotanana dina keur kaayaan liuk saperti kitu Sampurasun di luar kadangnya aya nu kaketrok kuniang cenah ieu Kang Ubed teh nangtung lalaunan tina diukna nyamperkeun ka hareupeun imah malahan mah kolotrak cenah panto dibuka uluh anjeun isden ayo ka jero geus ditu tulumungan di tadi ieu teh malahan mah kuring teh ngarasa tiisun di imah teh ieu teh sabab meureunna aduh si jikan teh keur hayang ulin cenah tah ka mitoha malahan mah budak oge diajakan da masih kena karak seberapa tahun karak 2 tahun gitu dah jeung nu panggedena tah yang anu sakalian cenah ka didina ka itu bro kade asup ceuk Kang Ubed ngabagyakeun ka jalma nu karak datang horeng si badah horeng hari teh nu karak datang teh nyaeta Kang Isnen teh nu dibaturan jeung si Gantar nu samamehna panggih di jalan teh
Kang Isnen satu ina nyarita nya eta bieu teh kahujanan heula malah meduh yeuh hampura yeuh kuring teh mawa batur nya sarua kahujanan jeung deui cenah pernah wau oge jeung ieu jeung Kang Ubed gitu tah tapi dahulu itu asa-asa itu muntu salama dulu si jangkantarnya itu jangkantarnya jeung Kang Ubed bangun wau jeung aku kasih gantar muhun Kang abdi gantar nya ti lemur ci banda muhun ayo tuh aduh kahujanannya bieu teh ya di mana atuh cuci kapan didinya di toko akang didinya di simpangan jalan eta teh toko teh nya kitu we geuningan ayaku gampang anu usaha teh arek nyeun cabang didinya nya hiji deui ngan can usian eta teh nya kitu we can aya nu moalna kitu lah satu deuna tiluan jalma geus asup ka jero imah jeung geus dariuk kalawan rareneh malahan mah Mang Ubed teh sanajan jalma beunghar cenah pakpik we sorangan nyuguhan kanu jadi semana hampura yo naonnya istilahna mah yo nu teh jikan keur jeung deui can boga lanyang geus boga karep teh ngan kamari hayang naonnya istilahna mah ngagawekeun pembantu gitu tah lanyang ulah baka cenah cuk sijikan teh sabab usahana oge can bener mana sebenarnya mah kuring mah yakin kudu deui bakal gampang neangan lanyang atawa pembantu mah ceuk Kang Ubed bangun reus pisan ngararancang kana pikahareupeun tur reus kana usahana nu keur nganyer keur maju teh geus sababaraha waktu kaliwat jeung ngawangkong ka itu ka dieu satuluyna Kang Isnen nyarita kieu Bed kuring teh yeuh arek neang wangkongan nu ka tukang ngeunaan kana jalan usaha jeung hayang dianteur we ka ki si Aki anu aya di gunung mana di gunung pasir lain tah eta kitu tah kumaha tah nah ariu jang non jang kantar apalun gitu tah bukuan sabenerna mah nya kuring teh istilah mah diajakan we sasati bawa di jalan bieu ngan nyawa sorangan berenang aja oge sabab geus wau cenah saranana lain hari kitu teh mah geus wau tapi ieu teh perkaraan bangga ieu sabab kuring teu bisa naonnya jeung kahitung perkara Rusia sebenarnya mah tapi nah anjeun make mawa jang gantar ka dieu satuluyna si gantar nyarita yaktos Kang akang moal pasti bakal rada ragu-ragu ka kuring tapi kuring tos niat kitu dina hate hoyong sami hoyong naonnya hoyong nuturkeun gitu tah ngilu kana jalan akang gitu tah hoyong sami-sami naonnya hoyong ditepangkeun sareng si Aki anu aya di gunung pasir gitu tah hoyong ngiringan jarah oge gitu mang nya upami amang percanten gitu ka abdi hari percaya tidak susahna tapi kieu ieu perkara teh kahiji ulah diucah ceh ka batur sebab bakal jadi Rusia kaduana akang ngan ukur bisa nganter ka Kibaralak itu ieuna engke meureun kumaha jeung Kibaralak itu ieu nama istilah nama meureunannya amang kur bisa nganter Kibaralak ka Kibaralak itu ieu nama amang teu apal ngan samemehna sok pancogeun deui ulah satengah teh sabab lamun satengah teh nya bakal celakaeun eta teh ke lamun aya celaka di ditu tok ayeuna urang ieu teh isuk-isuknya sabab amang oge geus nyarita ka jikan ujung ka anak mah ka lah
arek aki irit-iritan ke isuk. Jadi istilah nama ayeuna aya waktu sapenting jak anjeun mikir-mikir tah gantar lamun bener-bener we tah sok hayu urang idiot ngan bener amang mah ngan ukur bisa nganter hasil atau hanteu nama teu bisa ngajamin kitu tah beneran. Ari ujung Kang Isnen mah geus puguh sabab Kang Isnen mah sasat meureun neang deui carita anu kamari-kamari tah kitu tah beneran ceuk amang mah. Oh muhun Kang, kartos ku abdi kiatos kaimutan komun ayeuna aya waktos jang manca gede kana paniatan anu bakal dilaksanakeun. Nya alus atuh ari kitu mah sok we nya sin jong pokona mah kitulah. Engke dina waktuna kaitu lamun urang lempang ayeuna ti dieu teh mah sabab teu bisa make kendaraan ieu. Urang lempang lamun di Lempangan teh kira-kira engke tengah poe bisa datang jeung urang ge bangun nama bakal ngenong deui ti ditu teh ge sabab lamun balik ti ditu kira-kira pas sore datang di bakal apeutingan jadi bakal balik isuk deui ti ditu ti gunung tah sampe menah mentangkan ini tuh kudu isuk-isuk sabab jauh itu yeuh sok aya mah pikirkeun we nya lamun bener-bener we arek make jalan lain ka Hamang kitu teh yeuh ku jarah jeung kaki kuncen di gunung pasir anu bakal diantar ku Ki Baralak di luhur teh ditu sok ayo urang mangkat lamun teu mah gae ujang mah arek we deui mangga beuneuran tah arek ngilu oge hayu kitu ari amang mah teu bisa nita moal bisa maksa ngan ujang awas ulah ujah aja kasasahan sajen jeung deui lamun arek diwangkungkeun mah mamang oge sasat kakara beuneuran ieu tapi geus kakara geus karasa ngeunahna hirup lamun geus dianterkeun jara ku Ki Baralak kitu tajang ieu mah itu betul bere luang we jeung lamun senang teh mah akang ieu hayang nya mere mah moal kitu beuneuran tah urang-urang mere luang we kitu tah mere jalan susukanan ujang oge aya milik bisa diajakan jara ku Ki Baralak engke di gunung kitu jang ngadengkeun carita di Kang Ubed saperti kitu tangtu wae ari Mang Isnan mah geus nyaho sabab sabamehan oge geus ngawangkung jeung Mang Ubed kajaba si Gantar anu masih keneh manehna teh can pati yakin jeung acan puguh cenah itu ieuna satuluina diwangkungkeun yen cenah di eta tempat di gunung teh bakal diajakan jarah jeung kete bakal kasaksian itu ieu nama ku si Gantar anu asana rada honcewang jeung can cecek teh akhirna mah manehna yakin cenah arek milu kana jalana Kang Ubed katut Kang Isnen anu sarua arek ngiluan jalana Kang Ubed arek ngilu jarah cenah menta dianterkeun ku hiji kuncen anu ngaranna Ki Baralak teh waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna makanya dilajeng wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui peureuh